Aduh, istirahat lah. Kah ya jaga wae lah leuseuh. Geus meunang lumayan ka dapur malah. Eta utang gua kemari. Aya tajan duitna. Utang mang pahansip. Heeh, pahansip. Tak kitu hormat lah tuh. Tak kitu hormat, naon? Utang nu kemari dicepet ya. Utang. Heeh. Euy, Tajan. karek aya meunang gocap ya, gocap heula lah. Kembali lah. Nuhunnya. Gocapnya heuh, kita be urang buka hutang gocap dinya. Heeh, siap gocap. Heuh. Sudah. Ipal punya duit, tak sebenarnya. Mananya kawan duit, kemarin gua utang orang cepet. Oh, ieu aya gocap mah. Baik. Nah, siap macan, mana kemarin buka hutang kan ewek cepet. Di kakak menang duit. Ayo sini. Oh ya. Bagus. Tanya saya gocap deui. Mang deui, Bapak. Gocap deui, Pan. Oh, nya, ganti lunasnya. Lunas. Tah, utang lunas. Sini. Bang, aku orang gocap deh. Geus lunas pokoknya mah. Ucan, gocap lagi. Masih, warung aja. Ayo. Ya, lanjut. Siap. Oke. Nuhnya. Gila lunas ya utang terus. Iya. Baru duit kan? Amun penting utang lunas. Lagi, tapi menang duit. Duh, bodoh ah. Ayo. Kita miti ulang-ulang kene gocap. Tapi mau kasih Ucan, kasih Ipa jadi lunas. Teu hati jeuring. Eta gogoy ke mana ka duit tewek, hei. Aduh, lain lunas nu aya mah aing hapur, copet geus ku si hideng deui aing mah. Aduh. Anja.